Kamari teu jalan politik jeung perekonomian kuari diresapel encan ngajamin resapel ieu sementara orang sakit hati geus nyieun kekuatan geus jadi kekuatan lain lalagaan suara-suara untuk mengarah ke revolusi geus loba jasa tinggal urang nu teu nyaho naon di presidenan ku sasaha ge urang mah kieu bae dagang toge bae urang mah dagang kangkung bae tapi di luhur mah kuari keur acak-acakan malah geus mau dicaritakeun mah rempan mantak urang mendingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna Syria kos di urang awalna Yaman kos di urang awalna Turki kos di urang awalna mantak para ulama dikumpulkan sadunia untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk mantak kurang sing loba ngadoa khawatir lain lalagaan tetep kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang salamet ka negara urang salamet bangsa urang urang lamun nyaritakeun salamet mah gampang tapi lamun urang nyaritakeun per provinsi kuari Inggris per provinsi Inggris nyaritakeun salamet mah mudah-mudahan amin mudah-mudahan salamet amin tapi di luar ieu kapan loba jasa provinsi-provinsi aduh hese nyaritakeun modal poso dan lain-lain sebagainya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar terutama haul kiawian sakaligus nyaritakeun tentang masjid nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa lain teu anyar ngan tukang basna leungeunna kurang lalempeng jadi kos ieu lah bentukna alhamdulillahirabbil alamin tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna ketika masjidna kokoh berarti iman orang dinya kokoh ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh aya nu unik etik ye dibayah aya pabrik semen Cina semen merah putih eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh kaje urusannyana tetapi hal-hal lain mengerikan kajeun mah urusanana negara urang mah sakarang memandang zahirna bae di jerona konflik negara ieu pabrik belah dia diurug sisi laut asal geus diurug tanah eueuh bae asal geus diurug tanah eueuh geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah kuari muncul aya batu bentukna kos masjid si batu bentukna kos masjid ternyata didinya teh dipake musyawarah sadunia didinya teh Ki Nurjaya mah teu kaajab ini mantep mencet sapi bae nya nama bagianana Haji Pandin teh cenah mah bagian yen samin bae sedengkeun cakolot di mana-mana pulau cangkir di mana geus rata awas kedua di mana bayah geus kadatangan ke orang asing awas ieu kuari geus aya kajadian model kos kitu nah ieu mah kula mah teu rek nanaon henteu sama sakali henteu
endek ge ulama ngabejaan nucan kawin gara kawin sakitu doang besi kaburu. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat. Untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan, ku urang dipatehahan, tetapi ragap diri urang ketika urang maot, anak urang bakal matehahan urang moal, tatangga urang bakal matehahan urang moal, sedengkeun di jero kubur ba teu butuh jeruk, teu butuh apel, teu butuh korma. Nu dibutuhkeun adalah titiis-titiis kiriman anu harirup di luhur. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, masjid sebagai tanda kekuatan iman. Jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar, ningali lapangan cek pikiran orang, oh paranti main bola. Ningali balai desa, oh paranti ngebenerkeun SPPT. Ningali polsek, oh paranti tempat setan. Udah gitu kan. Begitu ningali masjid, masya Allah, paranti main gaple. Nyahuan kami ke masjid teh ya. Karbadak masjid mah al masjidu baitu taqiyin. Masjid adalah imahna jelema nu tararakwa. Asal jelema geus leuleus bae hatena, haju bae asup ka masjid. Lamun can leuleus moal daekeun. Moal daekeun. Lamun jelema happy bae nyandung can dicarekan kuno kolot malaikat ka masjid. Lasal nu kolot geus carekan we haji bae ngadapang we di masjid. Di masjid kula ge eta aya jelema ngahape babari ngedeng. Kula mah teu engah. Asal kula salat nana ngahape, asal salat ngahape. Kabelah dia nu sering nanya ka ieu, eta si jelema bari nang karakong ngahape bae kunaon? Oh paingat berarti hubungan jeung ngora di masjid jelema eleh main di Cilongok mah di Cilongok bae beak kabeh eleh main ka masjid kieu asal kula liwat ka masjid ngan aya asal kula nanya eta sia eleh main cenah kiai oh ya bu masjid aing pake lelecehan kitu budak. Tapi antep ke adabkeun daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid. Ieu ge asalna ieu masjid kos kitu ieu tipena ieu. Tipe bangsa eleh main ka dieu. Heeh, pelarian anu nyandung disarekan ka dieu, oh salah geus. Da ieu masjid lain lalagaan ieu. Nikmat nu mantak wa takaffalallah. Allah nanggung. Man kana baituhu al masjidah ka jelema anu imahna masjid. Masjid baitu kulli taqiyin, imah setiap jelema nu takwa jeung Allah nanggung ka jelema nu imahna masjid. Ditanggung ku Gusti Allah. Lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah. Lamun urang geus memiliki masjid urang geus asup ka imah Allah. Ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah. Jamin tina naon ieu nu untungna ieu minar roah wal jawaz ila sirat minas sirat ila jannah. Dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Ieu masjid ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa. Diisian ku lembur ieu asana moal naon gitu ngaranna moal mahi moal pinu moal mahi moal muat. Masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede lain cakula tapi cakangjing Nabi tanagana lain lalagaan. Wa takaffalallahu man kana baituhu al masjidah. Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar roahi war rahmati wasyirat wal jawaz minas syirat ilal jannah. Gugusi Allah ditanggung senang, ditanggung rahmat, ditanggung jaga di akhirat liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga.
lamun urang dedelean mata urang salah ieu masjid kos kieu amat tapi maknana bakal nyebrangkeun urang dieu tiblah dieu neraka ka sorga. Ya Allah, ih lain lalagaan dia cak Kangjeng Nabi eta mah ditanggung jawab jang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka sorga. Nah urang dieu nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket. Mantap guys, pokoknya wadah cat tadi dia ya. Aduh, anu kamari meuli paku, wah geus mantep. Alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian encan, kuari encan kabagian nih. Aya nu loba keneh nu encan mere, kumpulkeun bikeun ka Haji Jaya kena kawin deui. Tah ieu lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantap. Urang setiap neuleuh masjid, urang mah neuleuhna ku mata ieu bae. Bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid, mudah-mudahan urang dieu kabehan ke jaga dipuateun ka dieu. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim salamet. Sehingga orang dia kabehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae. Yu urang ropea masjid sing hade. Ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka surga. Micen kotoranana doang, micen kotoran tiket ka sorga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid delekeun mun aya kotok ngising gegeran. Mun eueuh bae kotok-kotok urang gadinyakeun ngising sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mantak daek dieu kieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju keselamatan aya di diri urang. Sakumaha urang dek diangkat jadi wali ku Gusti Allah ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Kitulah para jamaah dek menuju dek neangan ridho Allah fasilitas nu aya di urang. Ketika urang dibere harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah, urang teh dibere fasilitas, meureun urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang, sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mantap kula osok lalaunan ngaji aya malam Salasa Ki Wahab, Ki Hamid, Ki Nurjaya, Kiai Ticaringin teh sakara lang Bedi jeung nu lain-lainna lalauna. Budak leutik teu meunang ku kula, budak ngora teu meunang. Awewe ulah. Ieu mah ngaji khusus nu karol nu tereh paraeh bae kitu teh. Meunang karolot lalauna. Ieu teh jang naon jang mikiran diri urang pamere Allah ndek digunakeun supaya mengkerucut pakeneangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang kumpul di dieu mudah-mudahan dicatat ku malaikat dijadikan sebagai saksi bahwa orang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang cinta Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang cinta para aulia Allah, cinta syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicekapkeun sakieu nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan.